DP Studio Production and Entertainment. Jadi kahiji daging hayam kadua den anu katilu punten ieu masih kena ditaruang ku urang sareng kumurang kali urang permen jeung coklat sok ngacung sok ngahem-hem permen ngarokok tara permen diteureui rasakeun eta permen naletah urang leueur henteu kuring nu boga pabrikna Pak Bu demi Allah upami ibu sareng bapak percanten karena iman abdi pertama abdi asup agama Islam kakarek sataun lilana pertama asup bui ngabahas permen jeung coklat da kuring anu boga pabrikna da baheula mah di Singapura Pak pusatna keur ngancurkeun Islam jual lisensina ka urang nyieun di Bekasi jeung di Tangerang nah orang Cianjur yang Sukabumi nyeun permen teu laku orang Cianjur jeung orang Sukabumi ngahaja nyeun permen tanpa kolesterol teu ngandung lemak